dulur anu lemur baraya anu di kota wargi waduna nagri wilujeng siang mudah-mudahan dina ngajalankeun saumna wargi sadayana dulur-dulur sadayana aya dina berkah sehat walafiat tak abah ieu bade ngauningakeun ieu plakhui anu geus umur 3 bulan tak itu sabulan deui bade di alana teh bade dipanenna tak ieu hasilna ieu melakna di mana dina galengan sela-sela di daya kalapa melak kalapa eta melak alpuket tah ngan itu san teu kudu ulah diantep sanajan tereh panas sabulan deui ge tetep ieu kudu diguarkeun bisi ngahamat karena pertumbuhan sabulan ge bisa pertumbuhanna teh diguarkeun ya akarna tah dapuran teh diguarkeun ulah ngagep ulah nepi kaya akar kieu tah ieu mah sabulan deui pamirsa tereh panen ieu mah tah biasana mah ieu teh sok hasilna panen teh nepi ka aya anu tina saareuy teh lumayan lah aya nu 2 kilo nu 1 kilo gitu tah ieu teh ngamanfaatkeun